Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sugrining puji sinareng syukur hayu urang sanggakeun ka junjunan Nabi urang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para sahabatna, ka para kulawargina, tugdugi ka urang sadaya salaku umat anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Bapak kali ibu guru, hormaten simkuring, sarta rencangan sadaya anu dipika cinta anu hadir dina ieu tempat. Satu acana simkuring bade ngahaturkeun nuhun ka panata acara anu parantos masihan waktos sareng kasempetan. Simkuring wawakil ti 17 bade ngadugikeun piantara anu jejerna nyaeta ngurangan sampah plastik. Hadirin sadaya hormateun simkuring. Zaman kiwari alam dunya geus ruksak jeung balangsak. Kusabab paripolah manusia anu teu boga tanggung jawab. Salah sahiji karuksakan alam teh nyaeta banjir. Banjir di ditu di dieu. Loba imah-imah manusia anu diteuleum ku cai gede. Masyarakatna pada lulumpatan ka ditu ka dieu. Puguh kapan rek nyalametkeun barang-barangna. Geus kitu, masyarakat teh sok diarahkeun ka tempat ngungsi. Salah sahiji sabab terjadina banjir teh nyaeta sampah. Lantaran loba keneh manusia anu kurang kasadaran dina dirina pikeun micen runtah ka tempatna. Unggal poe sampah teh lain ngurangan, tapi kalah ngalobaan. Sampah plastik di mamana keur mah ngaruksak kaendahan, ngaruksak kana kasehatan oge. Kukituna urang sadaya kudu mimiti ngarobah kabiasaan. Contona ku cara mawa kantong sorangan lamun balanja. Sarta teu asal micen runtah ka mana wae. Hal leutik saperti kitu lamun dilakukeun ku urang sadayana bakal boga pangaruh anu gede pikeun ngajaga lingkungan. Kacendekan hayu urang sadayana ngurangan sampah plastik pikeun ngajaga lingkungan. Mugia ieu biantara aya mangpaatna. Hapunten pilih aya kakirangan dina kecap sarta pangucap. Mugia urang sadaya tiasa ngalakukeun parobahan anu langkung sae ka payuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.